Sapasang jago pangrango akhirna nangtukeun sikep napikeun ngagunakeun jurus pamungkas dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan sapinuhna. Sedengkeun Ki Hambaraka jeung Guntara bari ngabandungan kana eta kajadian harita Ki Hambaraka nyarita ka Guntara. Amoy. Ya, dewe kinaon sargun? Eta sapasang jago pangrango keur si Jakawanara mah teu kaasup lawan anu berat euy. Amoy. Sagedeung deui sapasang jago pangrango bakal jadi patalukan saperti jago jeung jawara anu sajana euy. Anu geus lain. Unggal poe terus nambahan jago jeung jawara anu jadi patalukan ke barangkas euy. Amoy. Si Jakawanara memang wajar mun jadi jago utama, jago kapercayaan ke barangkas euy. Punten heula pakar saya. Anu jadi kapanasaran keur abdi mah numutkeun pangaresana bakal aya kira-kirana di antara jago jeung jawara anu datang di ka dieu anu bakal mampu ngungkulan acen pangartina si Jakawanara. Punten ye. Abdi tumaros kitu teh lantaran kacurungku rasa panasaran we ieu mah pangarsa. Dewe kan waka bisa masikeun euy. Ngeunaan masalah eta mah sargun. Amoy. Naon sababna? Sabab bisa wae aya jago kolot anu saentragan jeung dewek anu geus eureun makalangan terus turun gunung. Kitu nate lantaran katariku eusina embaran euy. Anu bakal jadi burat keur si Jakawanara mah mun engke geus dibere tugas kudu ngabinasakeun ka si Rawing euy. Maksudna? Ngabinasakeun si Rawing? Dah, ngalawanan si Rawing mah eta si Jakawanara acantang tuh. Cantang tuh kumaha pangarsa? Cantang tuh mampu ngungkulan ajen pangartina si Rawing. Nah si Rawing beleguk-beleguk geuning amoy. Sabab dewe geus meunang beja. Si Rawing geus tepi kana puncak ilmuna euy. Dina ngayunan lawan mangsana ijen jajaten geus teu kudu make jurus jeung tata gerak deui. Cukup ku caritaan cenah euy. Anu jadi lawan bisa diunggulkeun. Wah, luar biasa pangarsa. Nu mah tak asup berat oge. Mun ke dina waktuna dewe kudu maturan si Jakawanara datang ka babakan paling tiba euy. Kitu teh sargun euy. Pangeuseulah itu sapasang jago parango bakal ngagunakeun jurus pamungkas dan sigana masargun Ki Hambaraka jeung Guntara musirkeun di perhatianana ka tempat lumangsungna kajadian. Katingali sapasang jago pangrango geus ngawangun jurus pamungkas ilmu silat jajar rangkepan. Jumara anu pangheulana majuna rajang bari ngagero, "Urang teruskeun tarungna Jakawanara. Jurus pamungkas jajar rangkepan." Jurela culung Jumara majuna rajang dituturkeun ku kar atawa kawarsi anu ngacuelat barengan kana panarajang anu jadi salakina. Sapasang jago parango anu ngagunakeun jurus pamungkas dibarengan ku kakuatan tenaga lapisan sapenuhna kawilang ngabayakeun pikeun anu lawan. Tapi anu jadi sasaran teh Jakawanara anu tahapan ilmu silatna geus tepi kana tataran ilmu silat tingkat tinggi. Datangna panarajang pikeun Jakawanara mah teu mata kahabayakeun. Sabab Jakawanara geus bisa ngukur kana kamampuan anu jilawan. Jakawanara harita lain bae bisa nyingkahan panarajang dua urang lawana. Tapi dina mangsana Jakawanara ngalakukeun panarajang balesan ka Jumara. Harita Jumara geus teu bisa nyingkahan panarajang Jakawanara.
anu sapasang leungeunna pilih genti ngahandem kana dada lawan. Sauhiuk tulat plos. Sauhiuk buka jelang plos. Panarajang sapasang jago pangrango saukurkeunna kana tempat anu kosong. Panarajang balasan ti Jakawanara sapasang leungeunna pilih genti ngahantem dada lawan ngajadikeun Jumara badana ngacengkang oleh katukang. Sauhiuk sebelah desa. Dada benang anjir. Anjir. Jumara ngageronahan kan jadi bari ngacengkang oleh katukang. Jumara geus teu bisa ngajaga kasaimbangan badana. Cengkang, koleab, kedebut. Jumara rubuh ngabebengkang maring lemah. Karwasih ngahuleng bari ngajanteng nangtung merhatikeun salakina anu geus dirubuhkeun ku anu jai lawan. Ningali kana eta kaayaan, Karwasih jadi bingung. Kangaranan jurus pamungkas ilmu silat jajar rangkepan bisa diungkulan ku anu jai lawan, tangtu we geus moal aya hartina mun ngan saukur sorangan neruskeun taruna. Jakawanara mancuh dina tangtunganana. Tina kayaan keur kitu datang til urang jalma anu asup ka pakarangan. Tetel anu datang teh Bah Garung, Bah Jadu Galunggung, jeung Karna muridna. Nu saurang deui mah ngora keneh pangawakan jangkung gede sasegkeker. Leungeunna babarahilan, bukna jabri jeung gimal, make baju saukur rompi. Katingali pangawakanana teu beda ti binaragawan we mun dina zaman kiwari mah. Eta jalma teh neulah Kumbarawa si badak kadu pandak tiluanana arasup ka jero pakarangan saterus ngajaran teng nangtung merhatikeun ka tempat lumangsungna kajadian. Jumara ngagoler dina taneuh sedengkeun Karwasih masih keneh nangtung bari jeung bingung. Jakawanara anu harita nyarita ka Karwasih. Salaki ancen geus dirubuhkeun ku kuring Nyi Karwasih. Jadi ayeuna mah kari tinggal kumaha sikap anceun. Nah rek teruskeun ijen jajaten. Eta mah dek diteruskeun jeung henteu mah anu jelas ayeuna kuring geus mampu ngungkulan ajen pangartina Jumara. Jumara ngoneal hudang lalaunan terus diuk. Ngareret ka pamajikanana bari sumengirnahan ka nyeri harita terus nyarita. Geus teu kudu maksakeun diri neruskeun ijen jajaten Nyai. Urang kudu ngaku we sarta narimakan akan nyataan Nyai. Urang geus katitih pangarti eleh jajaten ku Jakawanara Nyai. Jurus pamungkas digunakeun ku urang bisa diungkulan ku Jakawanara. Duh, masih kene untung akang bisa kene honeal hudang ge Nyai. Karwasih ngasupkeun bedogna kana sarangkana. Netep ka Jakawanara wetus nyarita. Andi kami banda kemampuan ilmu silat anu leuwih punjul Jakawanara. Sapasang jago pangrango ngaku karena kaunggulan Andika. Sakumaha anu geus tadi atawa jadi katangtuan dina embaran. Sapasang jago pangrango nyatakeun diri tunduk patuh sarta ngagabungkeun diri ka pihakna Ki Warangkas. Kitu sikap ti sapasang jago pangrango mah. Karwasih geus nyarita kitu mah harita terus muru ka salakina. Jumara dibantuan cengkat nangtung, sangeusna nangtung Jumara tus nyarita ditujukeun ka Jakawanara. Tadi pamajikanku lagi nyarita cukup jelas Jakawanara. Jadi ieu ijen jajaten teh dicukupkeun tepikeun ka dieu we, long diteruskeun. Jakawanara ngabagikeun paneutupna ka sapasang jago pangrango peutus carita. Sapasang jago pangrango tong waka ka mana-mana. Leuwih hade dagon heula tepikeun ka beresna kaya anu mangsung di pakarangan. Sabab setiap jago atawa jawara anu datang sarta geus diungkulan ajen pangartina ku deui kuring.
engke kudu madep ka pangarsa anu mulia Ki Warangkas. Jadi dagoan we di tempat anu rada anggang. Sabab kuring kudu ngabagiakeun deui anu geus datang ka dieu. Sapasang jago pangrango geus teu loba dicarita. Harita terus muru ka tempat anu rada anggang, pikeun ngabandungan kajadian saterusna anu bakal lumangsung. Kumbarawa si badak kadu pandak harita datangnya peurekeun. Lempang ngagedik satus tamansu dina tangtungana di hareupeun Jakawanara. Netep seukeut ka Jakawanara terus nyarita sorana rada ngosom. Wagiakeun dewek kumbara si badak kalumara. Hayeuna geus datang ka pokok lintang jagat. Sadi dewek geus siap diuji kemampuan diri. Mana enak Ki Warangkas pupuk gulung lintang jagat, ha? Halo wakai izin jajatan jeung dewek. Terus si lain sabar digana Ki Warangkas, ha? Bagi aku Kumbarawa. Kuring Jakawanara nu ditugaskeun ku pangarsa anu mulia pikeun ngajajal pangabisa nguji pangarti setiap jago jeung jawara anu datang ka dieu. Sarta ngarasa katarik perhatian kana eusina embaran. Jadi setiap nu datang kudu bisa ngarubuhkeun heula diri kuring. Sameme panggih sarta idin jajaten jeung pangarsa anu mulia Ki Warangkas. Jadi si lain anu bakal nguji kemampuan di dewek teh manusia wanara. Hah? Manusia wanara kawasi lain reka jada pangabisa dewek itu. Si lain tanya, oi, tanya ka dewek pernah nanya. Oke, bahasa mah kejung rek muji pangarti ka dewek sangarupa si lain. Leuwih hade mundur Jakawanara. Dewek hayang langsung dijajal ku Ki Warangkas. Hasok sina keluar si Warangkasna. Geus jadi katangtuan anu maku Kumbarawa. Samemeh anjeun datang ka dieu. Kuring tadi geus adu hareupan ngajajal pangabisana sapasang jago pangrango. Jadi mun memang hayang diuji pangarti ku pangarsa anu mulia Ki Warangkas, leuwih ti heula kudu bisa ngungkulan ajeun pangarti kuring. Mun sakirana teu satuju kana eta katangtuan, leuwih hade tinggalkeun ieu patempatan. Sabab masih keneh aya anu sajena, anu geus datang bareng jeung anceun dina waktu ayeuna. Wah, si lain bong sombong si Jakawanara. Mun elok oge dewek anu tup nguntup ka si lain. Urang ajar manusia wanara ka si lain hayang bisa ngukulan dewek. Pingimpi si lain Jakawanara. Sakeak ilain rubuh ni wali ngajajal dewek mah. Teu kudu wakang anggap enteng Kumbarawa. Leuwih hade buktikeun kemampuan dari Andika. Mun bener hayang diuji pangarti ku pangarsa anu mulia Ki Warangkas. Kumbarawa si badak kadu pandak langsung ngawangun pasangan. Puguh ngarasa nguntup nakeran bakal tarungayunan Jakawanara. Da puguh ningali kana tangtungan jeung pangawakan Jakawanara aya di sahanapeun manehna ukuran tangtungan badanna. Sok hasok urang mimicieun sa Jakawanara. Dah tanah panajang. Gajreng Kumbarawa si badak kadu pandak kagaceleng maju narajang. Angin sameran panarajang ngadebak kuat tina badan lawan. Jakawanara bisa ngarti anu jadi lawan sanajan narajang teu ngagunakeun pakarang, tapi panarajang lawan ngandung kakuatan tenaga anu rosa. Waktu panarajang lawan datang, Jakawanara ngacrelat pindah tempat. Kumbarawa si badak kadu pandak jadi penasaran ngagentak ngagajelang deui luncat nyusut tepus ku panarajang susulan. Jakawanara ngagajang luncat kagigireun badan lawan bari ngalakukeun panarajang balasan. Gajelang plos. Panarajang leungeun katuh Jakawanara ngahantem ka kemplong lawan, dakeus.
Kumbarawa ukur ngageser sukuna saeutik ka tukang, tapi bangun anu teu ngarasaeun kanyeri kabeunangan ku panajang lawan. Kur saukur kitu kekuatan panajang Silaing Jakawanara. Masih aya panajang anu kuat. Sok gunakeun jang panarajang anu kuat. Bat hebat. Sok sieu Jakawanara kawalun. Jang panarajang Silaing teu sakarasa ku dewek dieu. Jakawanara bisa ngarti karena kaya nu dilawan lain bae boga kekuatan tenaga anu rosa, tapi kekuatan daya tahan badana mampu nahan kekuatan panarajang lawan. Teu kudu bakal ngarasa geus hebat. Beda boga tenaga anu rosa jeung kekuatan daya tahan anu hebat Kumbarawa. Ijen jajaten masih kena lumangsung. Leuwih hade buktikeun kemampuan Andika. Bisa ngasupkeun panajang kana anggota badan lawan. Oh, tang Silaing Jakawanara yang hayang ngerasakeun kekuatan jeung panajang dewek termodar sia. Kejleng Kumbarawa si badak kadu pandaka gajeng luncat maju dina rajang. Sanajan panarajang ngandung kekuatan tenaga nu rosa, tapi kecepatan gerakan teu bisa ngabang atawa ngimbangan karena kecepatan gerak Jakawanara anu ngagunakeun ilmu pancing bayu jeung jurus wanara tandang palagan nu digunakeun ku Jakawanara dina waktu harita. Datang panarajang lawan anu leuwih kuat tibatan tadi. Gajleng plos. Jakawanara ngagajeng diluncat nyingkahan panarajang lawan. Kumbarawa jadi beki penasaran haitan nyusut tapus ku panarajang susulan. Tapi gerakan Jakawanara anu sakapeung ngacurelat terus ku jelang gadeng teh berarti wanara ngajadikeun panarajang Kumbarawa ngan saukur keuna ka tempat anu kosong. Datang di panarajang Kumbarawa. Gajleng plos. Panarajang terkena kana sasaran sabab Jakawanara ngagajeng luncat setengah badan. Saterusna ngalakukeun panarajang balesan dengan katuhna ngahantem dada lawan. Jebros dada. Velosia ajar. Kumbarawa si badak kadu pandaka gerok kaget sukuna ngageser sajengkal ka tukang gancang Kumbarawa mancuhkeun di tangtunganna. Rung tarungna motong babalicetan wae sia Jakawanarna. Silaing cik licik sia. Panajang dewek disingkahan. Hari panajang Silaing bisa kena kana sasaran nu leg-baleg sia rung tarungna Jakawanarna. Kangaranan tarung makumaha kemampuan dari masing-masing Kumbarawa. Teu kudu mikiran kaya nu jeung lawan. Anu kudu dipikiran mah upaya Andika sorangan kudu kumaha carana sangkan panajang bisa kena kana sasaran. Wah, tan setan sia si kok belakok bar gujubar sia. Oh, sangunahna sakali lang benang pada Silaing ditewak ting dibanting ringsek sia awak-wak Silaing Jakawanara. Urung tarung teruskeun deui sia. Kumbarawa si badak kadu pandak beuki tambah penasaran maujud dina raja. Dina hiji kesempatan harita Jakawanara beunang ditewak cangkingna ku Kumbarawa. Saterusna dijungcungkeun ka luhur ku dua leungeunna. Harita Jakawanara dibantingkeun ku kakuatan tenaga anu rosa. Gajleng sekep cung bagingkeun. Jakawanara dibantingkeun ka lebah batu gede anu ngajentul. Tapi Kumbarawa si badak kadu pandak jadi kageteun waktu ningali Jakawanara anu ngajuralitkeun badana sababaraha jumpalik anu saterusna sukuna napak kana lemah. Kalayang juralit Silaing
Jakawanara mancu dina tangtunganana. Kumbarawa si badak kalupanak muraleng ka Jakawanara we nyarita. Dan eton si lain kunaon litna curalit sa kerupos Jakawanara. Sa kudu lama bubatok si lain diterlong karena tu batu sia. Mun lamun kitu mah kudu dipotong-potongkeun kokol jeung cokor si lain sia. Jar kurang ajar. Kejeng Kumbarawa si badak kadupandak maju dina rajang. Dina ngalakukeun panarajangna Kumbarawa jadi beuki bayangan sarta kekuatan panarajang jadi lebih rosa ngagunakeun tanagana. Jakawanara teu ngarasa kaget jeung kawalahan ku panarajang anu jadi lawan. Kituna teh sabab sanajan panarajang Kumbarawa ngandung kekuatan tanaga anu rosa. Tapi dina kacepatan gerak Jakawanara anu leuwih punjul da puguh dina hal ilmu pangenteng badan mah Kumbarawa memang kawilang lemah. Sabab mutamakeun kana kekuatan daya tahan badan jeung rosana tanagana. Panarajang Kumbarawa si badak kadupanak lain ngan saukur sapasang leungeun wungkul. Tapi sukuna oge put-put ngarahkan anggota badan lawan. Dina hiji kasempatan anu hade waktu Jakawanara satengah depok nyingkahan tajongan kana sirahna, harita Jakawanara ngalakukeun panarajang balesan. Leungeun katuhu Jakawanara ngahantem kana palangkakan lawan. Keuna pisan kana lebah kantong semarna anu jadi lawan. Tajongan kana beungeut lawan. Jakawanara ngareng deuk kahanap setengah depok. Satiu ceblor gajah. Lo gelo. Nana lo bonang riri nyerisa. Bonang pisan kana kanyut yang wadar. Hai zulair seol jalo. Aduh. Kajut aing jadi ngample aduh. Kumbarawa si badak kadupanak ngagerok kaget binahan kanyeri terus ngadeligdeug mundur ka tukang sababar lengka. Panonna mun delik nahan kanyeri. Jakawanara mancu dina tangtunganana, pangalaman salila makalangan dina nying hareupan rupa-rupa lawan ngajadikeun Jakawanara bisa nyaho kana titik kalemahanna Kumbarawa si badak kadupandak. Bari ngahegat ngaturah napasna sarta sumengir nahan kanyeri harita Kumbarawa si badak kadupandak. Muralang ka Jakawanara beus nyarita. Si lain cik licik Jakawanara. Jang narajang kana bobogaan dewek sia. Bobogaan dewek teh lungguh jelema teh. Tapi dijejuk ku saeuing saeur aja. Kurang ajar sia. Rung tarungna anu balik sia Jakawanara. Kalau palangkakan sarupa teh. Gelo sia aing mah rung Jakawanara. Kanyut aing bola anjir. Tang vulgar teh. Aing anjir. Banyak disebutkeun termos teh. Kangaranan tarung mah bebas atuh Kumbarawa. Kangaranan tarung bebas mah eueuh aturan. Teu meunang narajang kana palangkakan sagarupa. Kumbarawa, kumaha masih kena sanggup neruskeun tarungna ieu teh? Dewek si masih bisa tung-nangtung kene mah si Jakawanara. Tarung tacan anggos deui sia. Dewek masih kena grup sanggup neruskeun ieu tarung sia. Tapi awas ya, tarungna anu balik sia. Jeung ngejejek kana palangkakan sarupa sia teh. Kurang ajar sia. Balik sia kayak kana sangu saha aing anjing.
anu kudu balik ke rumah Andika Kumbarawa. Terus-terusan narajang tapi masih tacan aya panarajang anu kena kana anggota badan lawan. Tarungna ulah saukur ngandalkeun kana rosana tanaga wungkul atuh Kumbarawa. Wah, sekan dan bola sia. Kajeleng Kumbarawa si badak kadu pandak maju dina rajang leuwih garang. Kakuatan tanagana digunakeun sapinuhna. Moka mun panarajang kena kana sasaran anggota badan anu kabeunangan ku panarajangna tangtu bakal potong atawa remuk tulang lawan. Tapi anu keur ditarjang ku Kumbarawa si badak kadu pandak lain lawan anu enteng. Puguh Jakawanara tapan ilmu silat teges tepi kana tataran ilmu silat tingkat tinggi. Ku cara tadi ngasukeun panarajang kana titik kalemahan nu lawan ge harita ku Jakawanara geus bisa dibaca cara pikeun ngukulan anu jai lawan. Waktu nu jadi lawan ngarangsek ku panarajangna. Harita Jakawanara ngacelat ka tukang badan lawan. Sabuk surat terus. Jakawanara geus aya di tukangan badan lawan. Ngajadikeun satusna Jakawanara ngagaceleng luncat ka luhur. Kaya Jakawanara harita jadi diuk ngajegang dina tak-tak lawan. Teu beda ti anu keur dipunggu we. Samemeh Kumbarawa si badak kadu pandak sadar kana kayaan anu keur karnapan ku deurina, harita sapasang dampal leungeun Jakawanara anu meber muka dikaprakeun kana ceuri kenca ka lawan. Gajeleng set dek jebret des nyari anjing. Wah, sok bawa anjing. Wah, ayo katorekan cari air anjing. Wah, ayo ngomong soal kelinci anjing. Banyak guru kitu sok lo. Kumbarawa si badak kadu pandak ngagero kaget balinahan ka nyeri. Karasa pasang celina nyeri jeung ngalenggeng. Samemeh leungit ka kaget jeung ka nyerina harita Jakawanara geus ngagajeng luncat turun ka handap. Jakawanara bari muterkeun badana malika tukang harita sukatuhna ngasupkeun tajongan kan lebah palangkakan lawan. Kumbarawa nepikeun ka ngapuraluk panona waktu tajongan Jakawanara ngahantem deui kana kantong Semarna pikeun anu kadua kalina. Kumbarawa harita ngabangkeung menuju ka tukang set hiuk jebak dalang boy anjir. Wah, ayo pelangkan air saul anjir. Wah, anjir hawa. Kumbarawa si badak kadu panak ngagero nahan ka nyeri. Panon ngapuraluk terus ngabangkeung menurut ka tukang. Kumbarawa geus teu bisa ngajaga kasaimbangan badana. Bangkieun dalegdeug kedebut Kumbarawa rubuh ngabebangkang paling lemah. Jakawanara mancu dina tangtunganana. Sedengkeun Kumbarawa si badak kadu pandak bari ngakoler jeung seumeur ngahan ka nyeri harita ngaret ka lebah Jakawanara terus carita. Allah, selain mang hebat Jakawanara, dewek bisa rubuh ku si lain. Dewek kudu ngaku kana kaugulan si lain. Wah, aja, soal aja. Ada Jakawanara, dewek ku semua mampu. Mampu lulusan izin jajaten. Rumah seleh-leh jajaten katiti pangarti. Ngaku duk tunduk tuh patuh ka Ki Warangkas. Sekaligus gabung ka pihak Ki Warangkas. Wah, anjir. Warangkakan aing aja dihantam 2 kali. Iya aduh. Si Prengki keun ka ngalukieun aja ting teh. Kabina-bina teuing sateh.
bukan kang ngeleleh kieu ye si sayang. Oh, ade mun kitu mah Kumbarawa. Ayeuna andi kadaguan heula di tempat anu rada anggang. Napungan ka pangarsa heula anu mulia. Barang sakalian jeung anu sejen. Masih kene aya anu kudu disinghareupan ku kuring dina waktu ayeuna. Sok. Munurlah. Kumbarawa si badak kadupanak ngoneal hudang lalaunan. Terus cengkat nangtung, sangesnya nangtung terus netep ka Jakawanara bae nyarita. Oh, ari tu kitu mah dewek rek ngalakoan. Ngabandungan kejadian bakal lumangsung dina waktu ayeuna. Kumbarawa si badak kadupanak muru ka tempat anu rada anggang. Maksudna reka bandungan kejadian saterusna anu bakal lumangsung. Sedengkeun Bah Garung Jaduk Galunggung harita ngareret kanu jadi muridna bari terus nyarita. Silain heula atuh nyobaan Ijen Jaten ngalawan si Jakawanara. Engke mun ilaing bisa diungkulan ku si Jakawanara kakarat dewek anu maju. Kumaha wani lain? Karena ngareret sakedeung kalebah Jakawanara, bari semu anu murungkut netep ka Bah Garung anu jadi guruna. Bari tos nyarita semu ngirung jeung cadel. Unu anu lawanan angka anana atuh Pak. Teu ani atuh Pak. Ay unu kalung jeung manehna mah. Ani unu alung nyaan mah atuh Pak. Alung nya uling atuh mangnya ambah ning uling nya uling anu jeung manehna. Wah, seuing mah eueuh pisan. Araheunana jeung murid dewek teh teh. Keudana haur ati anjur sunggah poe sakana. Palitu boga kawali mah teh. Oh, ari itu kanung dina puluk mah teh. Beri kasiun. Kawas lain muridna si Galung Jaluk Galunggung wae sering terkena. Nya ali umaha anu mah. Teu ani Bah. Ani Abah Wahyu. Teu Isa jeung teu Isa diaksa-aksa. Ya gitu. Ngalikeun we anu ngankana mah Bah. Wal ilu-iluan dak menyumah alung oge dak mal eunang itu dewek nyaan juga beneran gabla burit teh sia. Heya curelat cidong Bah Garung jago Galunggung ngacurelat uncat cara gedeg mancuh nangtung di hareupeun Jakawanara netep seukeut ka Jakawanara Bah Garung tos nyarita. Pagyakeun dewek Bah Garung Jaluk Galunggung Jakawanara. Dewek tadi geus kabandungan kana kajadian lumangsung. Silain boga kemampuan ilmu silat anu kabilang hebat. Pantos mun dipercaya ku Ki Warangkas. Pikeun ngajajal kemampuan diri setiap jago jeung jawara anu datang ka paguran lintang jagat. Tapi silain kudu ngarti. Dewek lain jago kamari sore, tapi jago kolot anu geus asa ku pangalaman. Jadi selain tacan tangtu mampu hukulan Acen pangasi dewe. Rek saha wae anu datang di mana wae. Keur diri kuring henteu penting. Anu jelas kuring ngalaksanakeun tugas di pangarsa anu mulia Ki Warangkas. Pikeun ngajajal setiap jago jeung jawara anu datang. Anu ngarasa katarik ku ayana emparan ti paguron lintang jagat. Mun dina akhirna kuring nu dirubuhkeun diungkulan ku Andika. Nganu harti bisa adu harapan Ijen Jajaten ngayunan pangarsa anu mulia Ki Warangkas. Bangos dewek ngarti kana eta kalatuan Jakawanara. Tapi selain montong boga anggapan bakal gampang kitu wae ngungkul Aceh pangsi dewek. Hartina dewek montong disarwakeun jeung jago jawara anu sejen. Anu geus diungkulan ku selain Jakawanara. Kuring saila ieu nying hareupan saha wae tara nganggap enteng kanu jadi lawan. Saperti halna dina waktu ayeuna kuring ngarti Bah Garung jago kolot anu mibanda kamampuan anu silat pinunjul moal boa malah kuring anu bakal dirubuhkeun ku Bah Garung.
Bisa jadi si lain memang anu bakal dirubuhkeun ku dewek teh kawanana. Urang mimitian ijen jajatena tanah Parajang dewek. Surela cilung Bah Garung jadu galunggung miheulaan majuna Rajang. Sanajan tacan ngagunakeun ruyung watu gunung senjata anu lanana. Tapi Panarajang anu lemor tanpa senjata atau apa karang teh ngagunakeun kakuatan talaga lapisan. Teu matak aneh mun angin samuran Panarajang nebak kuat kana badan lawan. Sabukiu datang Panarajang Bah Garung anu ngarah kana dada jeung careham lawan. Rai kaca kawan orang ngagajang luncat ka gigir belah katuan badan lawan. Sabukiu kajleng plos. Bari ngagajang luncat harita jakawan orang ngalakukeun Panarajang balesan. Rek ramo leungeun katuhuna, rek ngarogok genggrong lawan. Tapi Bah Garung rikat harita ngagiwar ka gigir bari ngapendung Panarajang lawan ku leungeun kencana. Hayu kerukeus. Dalig Bah Garung ngadalig deuk kadorong mundur ka tukang, mangsa leungeun anu dipake ngapendung bantrok jeung leungeun lawan. Sedengkeun jakawanara sukunangan saukur ngageser saeutik ka tukang. Bah Garung jadu galunggung gancang mancukeun tangtunganana. Bari musirkeun perhatian ka nuju lawan, Bah Garung haita ngupat tina jero hatena. Kakuatan tanda lapis saja kawanara nyata di luar dugaan. Aing jadi ngadalin ka dorong mundur ka tukang. Tapi dewek jadi saukur ngagunakeun kekuatan tenaga lapisan setengah bagian. Aing kudu ngagunakeun kekuatan tenaga lapisan 3/4 bagian. Bari sakaligus ngagunakeun senjata ruyung watu gunung. Ku cara ngagunakeun ruyung batu si jakawanara bakal leuwih gancang dirubuhkeun ku aing. Bah Garung jadu galunggung nangtukeun sikapna pikeun neruskeun tarungna bari ngagunakeun ruyung batu senjata andalanana. Ki Hambaraka jeung Guntara masih kene pada museukeun perhatian kana lumangsun kajadian. Ki Hambaraka rek ka Guntara anu diredet